Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fasubhana man abraza fi syahri Rabiil Awwal tal'ata qamaril wujud fama ajmalaha min tal'ati wa abhaha wa ma ahsanaha min mahasina wa ahlaha. Faqala Jibrilu qad wulida man qafal bariyata wa ma ahadaha wa kharrat li maulidihil asnamu wa huddamat sawami'ul kulliha wa zala binaha wa hamaluhu Jibrilu ala yadayhi wa huwa yuqabbilu baina aynayhi wa yaqulu lahu anta hamim anta yasin anta toha anta waliyun nufusul mu'minati anta maulaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma anjir rahmata wa ridwan alaina fi hadal maqam. Allahumma ij'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadikal muflihin waj'alna minan nasihin. Allahumma ij'alna minat tawabina waj'alna min ibadikal mu'minin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamatahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah, puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah anu maha gopur, anu alhamdulillah dina banget ayeuna urang masih bisa kumpul ngariung dina wengian anu insyaallah aya dina kamuliaan anu mudah-mudahan urang oge kaasup jalma-jalma anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala kalawan dipaparinan ditetepkeun iman Islam, dipaparinan hidayah taufik urang tetep bisa istiqomah dina jalan misian umur dina jalan taat ibadah. Oge pamunut ti urang mudah-mudahan urang di mana engke mautna urang maut husnul khotimah, maut dina kayaan, dipaparinan kanikmatan dina mautna supaya meureunan urang kaasupkeun jalma nu salamet nyaeta oge maut dina sebutkeun mautun syahid, maut anu kanyatakeun syahid di bilangan izin Allah Subhanahu wa taala.
dina raraga ayeuna meureunnan urang teh asup dina malam 12 Rabiul Awal, nyata maleman anu disebutkeun malam Rabiul Awal nyata kalahiran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ari dinten mah beda, da urang ayeuna mah meureunnan malam Sabtu. Kanjeng Rasul dilahirkeun dinten Senin. Ngan tanggalna mapasan ayeuna 12 Rabiul Awal. Da kalender isukan pre nah beureumnya teu apal urang tara nempuan tanggal nya. Penting mah ayeuna urang nyata nincak kana malam 12 Rabiul Awal. Urang ayeuna encan meureunnan aya nasib bisa jarah ka para guru, ka para ulama, ka para wali. Komo ayeuna urang bisa jarah ka tanah suci mendakan makom Kanjeng Nabi. Hari hate mah insyaallah. Saur Kanjeng Rasul ayeuna meureunnan man ahabba syai'an kasuro min dzikrih. Lamun heug ayeuna urang hayang kasupkeun jelema anu mihabbah mika cinta, maka lobakeun we nyebutkeunana, nutur kana asmana. Nyata meureunnan ayeuna urang keur mepelingan diri urang nyebut-nyebut kana jenengan Kanjeng Rasul anu dipedakeun dina kaping 12 Rabiul Awal. Saur Imam Syafi'i nyaeta rahimallah, man jami'a sing sajelema kumpul li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena arah-arah ayeuna nyaritakeun kana dipedakeunana Kanjeng Nabi. Ihwanan wa hayyan ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan. Eta mah arek nyadiakeun ta'aman papanganan kadaharan, arek cai cau nya cue kuah kue dina keur disebutna bahasa urang mah nyaeta mulutan urang mah. Peringatan Kanjeng Nabi teh identikna mulutan, sagala rupa nu bentukna diasupkeun kana mulut. Tadi kuah kue cai cau cue kadaharan. Padahal inti nama lain kadinya. Nyata meureunnan inti nama nyata naon amila ihsanan, migawe kahadean. Di mana dina keur acara maulid atawa maulud intina urang takdiman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun ku eta momen. Sabab lamun teu ngabogaan momentum model itu biasana sok camplang we rada kararagok ngayakeun riungan lamun eueuh momentumna. Sehingga meureunnan urang mah perlu aya momentum diingetan da sabab tadina jelemana sok pohoan. Mentakan ayeuna mun lain bulan Rabiul Awal tara nyebut-nyebut kana kelahiran Kanjeng Nabi, tara nyaritakeun tentang ayeuna Kanjeng Nabi timimiti dilahirkeun nepi ka jadi rasulna. Datang we bulan mulud karak, jadi urang mah kudu boga momentum gitu. Waktu nak karak pasti nyaritakeun. Jadi meureunnan pikeun urang mah sok sanajan ayeuna dina peutingan ieu saaya-aya
sejak we takdiman wa takriman nyata li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ari sebutkeun maulid jeung maulud nya. Ari maulid mah waktuna, maulud jalmina. Tadi disebutkan bahwa anta ha mim cek malaikat Jibril, anta yasin, anta toha. Jadi nu disebutkan dina Al-Qur'an eta ngaran teh hitobna ka Kanjeng Nabi. Terus ayeuna aya deui ma min baitin aw masjidin aw mahalin, teu pati-pati di hiji tempat imah atawa masjid atawa majlis quri'a dibacakeun fihi dina eta tempat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sejarah kelahiran Kanjeng Nabi illa hafathumul malaikah dzalikal bait aw masjid aw mahallah wa salatil malaikat ala ahlin dzalikal makan, bakal dikubeng ku malaikat tuluy eta malaikat meureunnan wa salat malaikat. Naon wa salat teh? Salat di dieu malaikat mah lain ngucapkeun shalawat tapi mangmentakeun hampura. Jadi innallaha wa malaikatahu, ta malaikat mah mangmentakeun hampura. Jadi ka ahli majlis anu keur dicaritakeun maulid Nabi maka wa salat malaikat mangmentakeun hampura malaikat ala ahlin ka eta ahli. Wa amahumullahu ta'ala birahmatin waridwan, maka Allah bakal ngubeng nyata kalawan rahmat jeung ridho. Nah, ya mudah-mudahan urang kaasupkeun kana golongan anu menang rahmat sinarang ridhona Allah Subhanahu wa taala. Berhubung jeung hanca urang nyata meureunnan masih dina betan anu kamari nyata cabang nu utama nu kahiji nyata meureunnan iman ka Gusti Allah, nu kaduana kana malaikat, nu katiluna ka para kitab, kaopat ka para rasul, kalima kana poean ruksakna ieu alam disebutkeun yaumil akhir. Jadi dia amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yaknal alamu. Jadi disebutna teh poean ruksakna ieu alam nya akhir-akhir teh tungtung lah gitu. Dina pada nyaritakeun malaikat anu wajib diimankeun ku urang nyata meureunnan amana ayat tasaddaqo ayat saddaqo dina tafsir nyebutkeun dinya ge saddaqo ngabenerkeun bahwa malaikat nyata anu diciptakeun ku Gusti Allah makhlukuna kabeh makhluk. Naon kana malaikat teh cenah malaikat teh kaasupna nyata asnapun ai anwaul katsir fi ahwalihim wa af'alihim wa askalihim. Malaikat teh pirang-pirang warna atau bagian anu loba dina pertingkahna pada melanana ngan eta tingkahna bi amrillah kalawan perintah Gusti Allah. Cek Gusti Allah ayeuna
begitu dicipta kudu sujud cek malaikat teh tara aya bantahan sujud layak sunallah malaikat tara maksiat tara kudu ngabangkang beda jeung makhluk nu sejeuna komo meureungan nu pangkatna jelema loba nawarna malaikat mah layak sunallah tara maksiat ka Gusti Allah tara ngabangkang harita begitu diparentah langsung harita keneh siap laksanakan sarua jeung urang nyokot contoh mah cara prajurit cek komandan kitu siap mentakan ayeuna nempo para prajurit tiap kali kapanggih jawabanana siap komandan berdiri siap rek ngajawab siap jadi segala rupa rek izin siap padahal kasiapan eta teh can tanawuruh siap naon gitu pada hari urang mah di mana di penta segala rupa jawabanana lain siap urang mah insya Allah diondang insya Allah diajakan insya Allah teu bisa siap ngan lamun aya prajurit nyebutkeun kamu berangkat hari ini insya Allah wah hajat jadi prajurit mah memberikan sebuah komitmen bahwa sanggup rek itu areki kieu berarti geus melakukan sebuah pengabdian terhadap junjunan cek atasan ngadapang cek atasan nangtung ngawaro nah ayeuna urang meureunnan kudu bisa jadi contoh prajurit geus bisa ngawaro karunungan nu can puguh mere salamet can puguh mere hirup can puguh mere cager tapi ngalakukeunana siap nih urang mah insya Allah tanya malaikat kabehanana teu aya nu apal kana jumlahna iwati Gusti Allah ngan ieu malaikat disebutkeun bahwa ti dieu meureunnan mararaca tasbih jeung tahlil dina saberesna diayakeun nyata laisa minhum ahadun jeung teu aya saurang oge di kalangan malaikat migawe perkara illa yusabbihu bitasbih kecuali ngucapkeun tasbih. Kieu di dieu nyebatkeun bahwa nu dibacana Allahumma wa bihamdika ma'azomuka wa ahmalaka antallahu la ilaha ghairuka antal akbar wa khalaqa kulluhum laka rojiun ucapan nanti gitu aya nu maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jadi nyebutkeunana nyata faqulu subhanakallahumma wa bihamdika ma'adomuka wa ahmal antallahu la ilaha ghairuka berarti inti nama ngagungkeun ka Gusti Allah teu aya kecap salian ti eta malaikat anu wajib dipikanyaho ku urang mah dina rukun iman nyata ukur 10 wajib naon eta teh coba iman ka Gusti Allah iman ka malaikat iman nu paling inti ka Gusti Allah ge urang kamari ngan kadar ayeuna
nyahona nu kumaha sehingga ayeuna sebutkeun lapad bahwa makrifat ka Gusti Allah teh boga tingkatan-tingkatan anu beda-beda nepi ka meureunnan dina ihsan anta budallah ka annaka taro ibadah ka Gusti Allah seolah-olah ningali teu mampu ningali yakinkeun bahwa Allah nu maha ningali. Jadi seolah-olah ayeuna urang teh tiap gerakna urang dipantau, diwaspadai sehingga meureunnan ieu mampuhna urang wauh ka Gusti Allah nyata ku asma, ku sifat, ku af'al. Laisa bidzat, urang mah can bisa sanggup kudu kana zat. Sabab ayeuna meureunnan ceuk kaidah oge tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru bi dzatillah. Pikiran mah ciptaanana we tong dipikiran nu nyiptakeunana mah. Tapi kumaha atuh tadaburan. Tadabur beda jeung tafakkur. Tafakkur mah make pikiran, pakai akal. Tadabur mah make hate. Sehingga Allah bisa nyisip langsung kana jero hate ayeuna lamun urangna bersifat tadabbur. Oh, naon-naon nu ditempo di pikiran ku akal eta lamun di pikiran ku hate beda leuwih cepet tibatan pake akal. Tah dina saberesna eta meureunnan malaikat urang patut iman wajib dikanyahokeunana teh anu 10 nyaho naonna kan kitu reunan nyaho naonna mimiti cek budak mah nyaho ngaranna teh mimiti malaikat Jibril terus Jibril Mikail Israfil Ajroil apa Ijroil? Ajroil gae lah, Ijroil gae. Ya. Nanti dia disebut nabi fathi aini di kalawan patah ain berarti Ajroil. Tak ieu nu opatan Jibril, Mikail, Israfil, Ajroil disebutna malaikat safarotun, malaikat safaroh. Nu opat ya. Tugasna wajib nyaho wajib teh salian tinggalan wajib nyaho tugasna teh nah kan tadi meureunnan ari nu wajib dikanyahokeun nyaho teh naon hungkul mah gitu salian ti asma oge af'alna pekerjaanna naon ti mimiti malaikat Jibril nepi ka malaikat Malik mereka kitu nya nu 10. Selain itu 10 aya malaikat karubiyun, malaikat hamalatul ars, aya malaikat katabah, aya malaikat hafadoh, aya malaikat ruhaniyun, karubiyun. Tah eta malaikat nu eta mah urang teu pati apal. Nu 10 oge karak wauh nah teh kur ngaran jeung tugasna hungkul mimiti lamun rek make akal goriji malaikat Jibril tugasna nyampaikeun wahyu tugasna nyampaikeun wahyu ari ayeuna pensiun banyak malaikat pensiun sementara wahyu diturunkan kepada Rasul sementara sabadana kanjeng Rasul Muhammad SAW daya deui Rasul jeung Nabi terus tugasna naon
orang mah teu apal ya. Maunya malaikat pensiunnya. Itu tugas utama anu dikanyahokeun ku sadaya bahwa malaikat Jibril nyata nyampaikeun wahyu. Nyampaikeun wahyu teh anu kumaha tadina nyata meureunna di dieu menyebutkeunana bahwa nyata yeuh malaikat Jibril teh narima lisanun min Lauhil Mahfuz, tulisan nu aya di Lauhil Mahfuz disampaikan melalui pelantaraan ke malaikat Jibril, terus didugikeun ka para rasul kabeh tuh, ka para nabi unggul ka para rasul unggul nyampaikeun wahyuna. Aya nabi nabi kumaha? Nabi sabaraha? Rasul sabaraha kan gitu. Seratus 124 jeung 314 eta kabehanana didongkapan ku malaikat Jibril teu. Pan urang mah teu sampai ka dinya nelusurina. Iwati meureunnan malaikat Jibril nyampaikeun wahyu. Jeung di urang mah apalna teh malaikat Jibril teh nyampaikeun wahyu teh kur ka Kanjeng Nabi dina nyanak risalah Al-Qur'an. Memehna Kanjeng Nabi ka saha? Ka Nabi Adam. Nabi Adam menang meureunnan otomatis malaikat hubunganna ngarentet. Iman ka malaikat, iman kana kitab, jeung iman ka para rasul. Paneta jadi rentetan anu teu bisa dipisahkeun. Malaikat Jibril nyampaikeun risalah bentukna kitab ka para rasul. Tah jadi lamun sakadar saliwat tungkul cenah da geus apal iman ka para malaikat 10. Maka ayeuna oge tuntutanana iman anu genep eta teu cukup urang meureunnan ngan sakadar sekilas hungkul. Maka perlu peningkatan wawasan supaya nambahan keimanan dina hate. Oh geuninganan malaikat nu kahiji oge urang encan bisa nelaah sampai begitu jauh. Jadi kelas eta we hungkul ngaran jeung tugas geus sakitu hungkul. Tadi oge lamun dibahasakeun malaikat Jibril tugasna nyampaikeun wahyu, ari ayeuna kumaha? Aya teu nu ngajelaskeun setelah beresna ayeuna Kanjeng Nabi pupus malaikat Jibril naon tugasna? Jarang aya nu ngajelaskeun deui, cukuplah seperti itu. Nah, maka keimanan dina akidah memang nage tong sok loba teuing tunya tanya, geus sakitu, geus sakitu lah cenah. Nah, cukupnya. Pada mah ayeuna jang ningkatkeun wawasan jeung kailmuan teu cukup sakitu. Tetep we kudu nyiar deui, tapi kudu ka anu ahlina gitu. Teu samarangan. Tak ieu kitab oge meureunnan mimiti meureunnan aya sabaraha cenah aya mi'atu kutubin wa arba'atu. Mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Nyata aya 104 kitab anu diturunkeun ku Gusti Allah. 10 kitab ka Nabi Adam. Melalui saha? Nya malaikat Jibril. Nya, kan gitu. Dan mimiti aya Nabi Adam 10 kitab. Terus ayeuna salian ti ka Nabi Adam lumpat deui nyaeta meureunnan ka Nabi Sis aya 50. Dina runtutan anu
25 Nabi Rasul ayat teu Nabi sis ayat. Sementara ieu kenging suhuf 50 ka Nabi sis alaihissalam. Nabi sis teh keturunan paling terdekat ayeuna nyata ti Nabi Adam. Anu urang apa langsung Adam Idris. Samangka Nabi Idris nyata ka Nabi sis alaihi salam. Kenging risalah nyata 50 suhuf. Terus ngeureunnan kasaha deui nyata nurunkeun 30 kitab karak ka Nabi Idris. Mimiti ngeureunnan 10 terus 50 terus 30 ka Nabi Idris. Terus deui 10 deui ka Nabi Ibrahim. Ari nu Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh kumaha? Gaduh kitab teh. Ti dieu teu kacariokeun Nabi Nuh kenging kitab. Tapi geuningan ngabogaan risalah nya Nabi nya Rasul. Nabi Nuh kudu nyieun perahu di luhur gunung. Maka meureunnan tah malaikat Jibril dongkapna ai unzila bil kitab turuna teh kalawan nyandak kitab ai unzila bimulhim nyata kalawan masihan ilham itu teh kalawan kitab. Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh jadi teh aya. Mungguh ayeuna dicarioskeun ku Syekh Nawawi dina kitab bahwa ye anu 104 kitab anu wajib diuningakeun nama ukur 4. Nu 100na teu apa? Dia 10 ka Nabi Adam, 50 ka Nabi Sis, geus genep 30 ka Nabi Idris, 80 10 deui ka Nabi Ibrahim, berarti geus 100 ya. Tanu opatna we karak Jabur, Taurat, Injil, jeung Al-Qur'an. Wajib imana lain mempelajarinya. Urang teu sanggup kudu mempelajari Taurat. Bahasana beda. Zamanna beda. Injilnya kitu keneh. Ayeuna masih keneh meureunnan aya teu nu mempelajari Injil Tauratnya aya meureun. Da urang na teh apa? Tong boroning ayeuna mempelajari Taurat, Injil jeung Zabur, Al-Qur'an oge nu minang digugulung mempelajarina karak nepi ka mana. Sementara urang ieu cenah nyaho Al-Qur'an nyaho, iman teh iman. Al-Qur'an teh diturunkeun sabaraha kabehna 30 juz. 30 juz. Sabaraha kali tamat teh 30 juz teh. Tong boroning ayeuna mempelajari na maca nawe heula gitu. Sementara mempelajari ngaji enggak mempelajari dengan cara ngaji ayat per ayat sorangan oge mang tahun-tahun can tamat-tamat. Ayeuna karak nepi surat Toha. Can tamat eta teh mang tahun-tahun gitu. Ari kadar maca mah nya urang beureunan nungguan bulan puasa we sok tamat eta mah. Kitu ge bari jeung dirempung. Lamun soranganeun gitu. Iraha urang tamat 30 juz. Macana we heula. Saumur ayeuna sabaraha kali menang tamat ke sorangan gitu.
Padahal da era ditanya gitu teh. Sabaraha kali urang tamat itu. Ningali ayeuna urang para ulama mah bisa tamat sehari sabaraha kali. Macana hungkul gitu. Ari urang mah macana hungkul ge ngarep-ngarep bulan puasa we hungkul maca Quran teh. Sasesana iwati nu digugulung teh Yasin we jeung tabarok. Banter-banter tambahan waqiah. Salian teh eta Kahfi. Salian teh eta geus juz 30 dewe eta tah. Juz 30 ge lain luhurna deh. Ti alhaqum takasur ka dieu. Eta sebenarnya ayeuna lamun di tilik-tilik nya era sorangan tong boroning kitab nu batur Injil, Zabur, Taurat jeung sajabana ayeuna meureun nu di aku kitab anu jangka urang oge dalika kitabu hudan lil muttaqin. Kan gitu nya. Da macana teh nu bulak-balik mah eta we. Can pernah kudu namatkeun sorangan 30 juz. Terus beureunan nu 30 juz teh sabaraha surat sih? Suratna sabaraha? Ada pantara ngitung orang mah nya. Aya 114. Oh, 114 surat. Sok ditinggalian surat kasabarahan. Teu orang. Pokona kitu we lah. Apa ke ayeuna nyata surat anu mimiti diturunkeun jadi wahyu nyata surat naon? Al-Alaq. Surat kasabaraha Al-Alaq. Tetimu nya apa eta teh wahyu nu mimiti surat Al-Alaq. Surat nomor kasabaraha? Geus tetimu urang ditanyakeun kitu. Tah meureunnan jadi wawasan selama ini teh ngan kadar cukup bahwa iman kana Quran geus rek kitu unggul. Hampir sararea sehingga tidak ada memperdalam keilmuan dina dasar-dasar Al-Qur'an hungkul ge gitu. Komo nepi ka ayeuna ngaji kana tafsirna. Ngaji tafsir teh ayeuna 8/8na harkatna, domirna jeung sagala rupana mentakan mang tahun-tahun teu tamat-tamat gitu. Sehingga berenang apa cara dari masing-masing lapad anu bisa berubah tina harkatna terus ayeuna meureunnan ieu teh balik rujuk domirna ka mana eta lamun karak ngaji tafsirna hungkul encan anu sejeuna gitu. Sementara Quran teh aya sababaraha macam kajian tentang Al-Qur'an. Ieu mah tafsir biasa, tafsiran anu biasa dikaji nya tafsir Jalalain, tafsir Sawi gitu. Karak nu kitu na hungkul.
tak Al-Quran diturunkan ke Kanjeng Nabi dina yuswa 40 tahun nampi risalah karasulan teh setelah narima wahyu ngan ayeuna urang dina pembelajaranana bahwa 40 tahun berarti Kanjeng Rasul geus menerima tanggung jawab ajang nyebarkeun bahwa ieu risalah teh kudu ditepikeun lain jang anjeun hungkul tapi jeung sakabeh jalma-jalma. Tak dina usia 40 tahun eta meureunnan begitu nampi risalah datangna malaikat Jibril, apakah Kanjeng Rasul geus apaleun bahwa nu datang eta malaikat Jibril? Maka caritakeunana tiap kali ayeuna Kanjeng Rasul didongkapan malaikat Jibril, apakah apaleun eta teh malaikat Jibril? Da urang ge karak ceunah. Kumaha ayeuna apal nepi ka kitu nya tak urang meunang ngajikeun nyanad naon nu dicaritakeun ku urang-urang nyata nu dicaritakeun ku guru urang nu dicaritakeun ku guruna deui. Jadi lain menang pikiran masing-masing gitu. Komo Al-Quran teu meunang diterjemahkeun, ditafsirkeun ku pikiran sorangan. Meskipun secerdas apapun gitu. Sabab ayeuna Quran kudu ngabogaan sanad. Begitupun ayeuna hadis nyanadkeun urang teh meunang ti mana, meunang ilmu ieuna terus ieu dicaritakeunana sehingga setiap ayeuna keilmuan anu bersanad eta teh bakal nepung langsung ka asalna nyata wusul pasti balikna ka Kanjeng Rasul gitu. Meskipun kitu masih kene sok aya nu kacampuran ku pahamna masing-masing. Nyebutkeun eueuh ti ditu nah eta nu jadi masalahna teh gitu. Eueuh ti ditu nah eta teh kacampuran ku pahamna. Sementara ayeuna nafsirkeun lapad wabtagu bil wasilah. Eta ge macam-macam jelema teh nafsirkeunana sesuai dengan kemampuan daya pikirna. Pikeun urang sadaya mah nyata wabtagu bil wasilah teh dijadikan sebuah daya hantar bahwa urang sagala rupa teu bisa langsung bebeja ka Gusti Allah. Terus ayeuna urang nyambung deket ke jeung Kanjeng Rasul mah ayeuna segala rupa cenah ayeuna naon lamun urang teu bisa percaya ka para nabi terus ka para wali ka para ulama urang nyahona para nabi nyahona para wali nya teh para ulama nyampaikeun deui ka guru-guru urang. Sementara ayeuna sok loba nu nyararacad ka para ulama sementara manehna nyaho teuing pisaha gitu. Nyebutkeun we eueuh teh dituna teu kudu percaya da ka jelema mah ka ulama mah da ulama jelema yang bisa salah. Jadi urang kudu kembali deui kana Al-Qur'an jeung sunnah. Nya bener kudu balik deui kana Qur'an jeung sunnah. Ngan eta urang balik deui ka Quran jeung kana sunnah teh dasar pikiranna meunang saha gitu. Nepi ka meureunnan ayeuna rame bahwa muludan antara nu resep jeung nu henteu. Naon sih sebenarnya muludan? Kunaon urang ngayakeun muludan? Nu tersepun kunaon temuludan gitu. Jadi kronologina kudu
bisa ngabuka lebar. Ieu kunaon dasar nepi ka kitu gitu. Ari urang mah sejata di mutakrim ngamulyakeun. Da ayeuna ningali Ibroh paman Kanjeng Nabi anu dianggap meureunan panutan nyata Abu Thalib, terus anu teu jadi panutan saha Abu Jahal kan pamanna keneh gitu. Begitu Kanjeng Nabi lahir baru ngakeun eta teh. Sehingga meureunan ieu Abu Jahal oge kusabab rasa bungahna eta meureunan keur orokna lahir bungah tapi teu narimakeun kana risalah teh setelah ayeuna Kanjeng Nabi jadi rasul. Tah dina usia 40 tahun anu tadina dibangga-banggakeun teh jadi hilang kebanggaanana kusabab meureunan bisi ngaragrakeun martabat manehanana. Begitu maotna oge aya dina kayaan suul khotimah ngan meureunan kacarioskeun meunang dispensasi gitu. Kusabab bunga ku kalahiran Kanjeng Nabi. Ari urang mah kumaha nyatoh lain ngan sakadar bunga, urang kudu takdim wa takrim. Takdim ngagungkeun, takrim ngamulyakeun. Da ayeuna meureunan momentumna dina bulan Rabiul Awal, cek urang bahasana bulan Mulud. Nyata ku nyaritakeun tempat dilahirkeunana. Terus nyaritakeun waktu dilahirkeunana. Nyaritakeun anu dilahirkeunana. Nyaritakeun anu ngalahirkeunana. Nyaritakeun nasab-nasabna. Lamun tadi mending nasabuhu dibacakeun dina berjanji ieu nasabna anu sampurna mulya ti luhurna teu aya ka sisipan ku perkara anu goreng dina zaman-zaman jahiliyah. Sehingga ayeuna meureunan ieu teu mimiti ibuna, ayahna, akina, terus eyang-eyangna nepi ka luhur kabeh ge nasabna mulya. Mentakan dina khutbah nikah oge sok dibacakeun bahwa nikah sunnah wa harrama syifah. Naon harrama syifah teh? Nyata dianggapna sifah-sifah teh bobogohan. Sok ge tingali tina berjanji nu tadi nasabuhu nya etana dihandapna teu aya bi sifahil jahiliyah, teu aya ku sifah-sifahna bangsa orang jahiliyah. Ayeuna runtut beureunan ieu aya bahasa da bobogohanana ge urang mah syar'i cenah. Bobogohan syar'i kumaha teh bobogohan syar'i teh? Salat bareng cenah jamaah. Anger teu meunang. Ari bogoh nyaan mah meunang. Nu teu meunang teh bobogohan. Kunaon teu meunang bobogohan? Pan eta mah lazim lamun heug dicaramkeun masalah bobogohan teh dot cenah ayeuna. Lain zamana kolot, lain deui cenah ayeuna mah geus teu aneh. Justru tah bahasa teu aneh eta teh ngadatangkeun perkara nganggap eta teu doraka. Mending kumaha atuh nya ari sifat bogoh mah geus jadi sifat anu lazim rek lalaki rek awewe. Nu teu meunangna teh takrobu zina. Eta nu
dengan identikna rumasa geus jadi kabogo, maka iinditan duaan teu rumasa doraka, gagandengan teu rumasa doraka, ayeuna meureunnan indit peuting rumasa teu doraka da kusab diijinan kudu jadi kolotna. Nya da diijinan ieu nya diijinan. Tapi pan lain waktu bahkan nu jadi permasalahan anu kudu dibenerkeun teh dina ngesrek di restuan karak prawedding encan wedding na oge geus loba dorakana samemeh dihalalkeun gitu. Tingali nu prawedding teh kukumahaan indit ka tempat nu rada mejehna dipoto duaan bari jeung didandanan padahal encan waktu nah, kumaha atuh? Kumaha ada segitu buktina dan geus jadi lujumna bahwa eta teu doraka. Maka urang mah tetep iktikat dina hate eta teteplah doraka. Teu bisa pan cenah ayeuna mah ngahindarna semampu mungkin kumaha carana. Lah cenah ngomong kosna nya insyaallah heureunnan dina ngabahasakeun antara bobogohan jeung teu bobogohanana kapanggihda ari hasil pernikahan mah lain ku bobogohan jeung teu bobogohanana. Sok sanajan bobogohan lila rek mang taun-taun geus rumah tangga mah lain-lainna deui. Sok sanajan mang tahun-tahun bobogohan can pernah kudu nyumputkeun kana hitut. Hayang hitut ditatahan we. Tapi lamun geus kawin mah sagampang we melecus kadang hitut tarik oge teu era. Sagala rupa disumputkeun keur ngora mah keur bobogohan mah geus kawin maka ge kabolekerkeun. Sagala rupanya ho aibna masing-masing sehingga cenah kaula mah ayeuna teu cocok ari kamari naon hungkul atuh. Nepi ka ayeuna meureunnan keur bobogohan mah meuni asa pang romantis-romantis geus kawin we KDR teh. Nya maka Kanjeng Rasul nyebutkan bahwa nasabna teu kakeunaan ku sifahul jahiliyah, teu sifatan ku nasab anu seperti kaum jahiliyah. Tah ti dieu mah nyata kaasupna tina cabang iman anu kadua nyata iman ka malaikat, nu katiluna iman kana kitab, kaopatna iman ka para rasul. Ari ka para rasul berarti loba rasulna nu wajib dikanyahokeun pikeun urang mah nyata meureunnan ngan 25 timiti Kanjeng Nabi Adam dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuduna mah jeung tiap kisah-kisahna keturunanana dina Al-Qur'an mah tos jelas Kanjeng Nabi nampi sadayana kisah tiwit Nabi Adam dugi ka Nabi Isa. Caritakeun asal daek we urang ngorehanana. Tah meureunnan kasadayana para rasul Allah teu ngabeda-beda. La nufarriqu baina ahadin mir rasul. Teu dibeda-beda kabeh ge utusan kaula ceuk si Allah teh. Geuninganan eta Nabi Adam mah kieu, Nabi Nuh mah kieu, Nabi Musa mah kieu, eta mah perbedaan kisah kehidupan jeung dibere keanehan anu disebutna mukjizat na beda-beda ngan meureunnan katelah bahwa pang agreng-agrengna nyata mukjizat anu dipasihkeun ka Kanjeng Nabi nyata Al-Qur'anul Karim, nyata kitab anu sampurna
nyaritakeun sadayana. Jadi katungkul kabeh anu perkara horikotul adatna. Kanjeng Nabi Yusuf ku kakasepanana ngan kasepna eta mah katingali jadi fitnah. Kanjeng Nabi kasep leuwih kasep. Di Kanjeng Nabi eta Yusuf. Sabarna cenah ayeuna Nabi Lut sabar sabaraha taun 7 tahun di pasihan pilara. Kanjeng Nabi tahunan di boykot ge 7 tahun di boykot naungkul. Terus akhirnya meureungan tah jadi nabi-nabi saacana timimiti Kanjeng Nabi Adam dugi ka Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad mah dipasihan warta nyata dina Al-Qur'an sadayana. Sehingga meureunnan ieu pikeun urang jadikeun tuntunan teh bahwa lain ngan sakadar ngaji teh cangkangna hungkul. Sakadar da geus nyaho. Geus nyaho teh naon-naonna gitu. Geus sabaraha taun urang hirup bahwa disebutkeun sakumaha nyahona, sakitu. Teu nambah gitu. Kudu nama makin nambahan umur oge kudu nambahan ilmuna. Geus beres nambahan ilmuna tambahan amalna. Geus tambahan amalna tambahan ayeuna kamurnian dina hatena. Tambahan kamurnian teh dia teh supaya meureunnan meunang bahwa naon-naon nu dipigawe teh dina engke tingkatan kamakrifatan bahwa aya tingkatan 4 rupa gitu. Nu pertama karena memang diperintah secara terpaksa. Salatna karena arah-arah dipaksa. Nah memang dipaksa kita salat gitu ya. Nu kaduana geus dipaksa jadi weh biasa. Ngan tina biasa eta aya pengharapan. Geus biasa aya harapan. Naon? Ganjaran. Lumpatna di mana migawe naon nu diparentahkeun hayang asup ka surga embung kana neraka. Katiluna tah. Mimiti dipaksa. Terus biasa. Kosong keneh, geus biasa ke aya harapan di mana migawe amal-amalan nu hade nyata berharap hayang asup surga. Sieun diasupkeun kana neraka. Naik deui tingkatanana geus teu mikir antara surga jeung neraka. Arek dibere surga heug, teu dibere surga heug gitu. Eta mah lain deui tingkatanana. Geus nempi ka ditu iwati naon deui atuh iwati pengabdian ka Gusti Allah. Siap pokoknya rek dikitu rek dikieu. Naon siap-siapnya teh raditu billahi robba. Karata di mana lamun geus bisa nerapkeun lapad raditu billahi kana amal-amalan maka radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ge bakal ridho. Lamun Allah geus ridho naon nu dipenta bakal dibere. Ngan urang mah pan meureunnan hayang nepi ka dinya teh masih keneh berproses diajar. Nah, ieu tina tingkatan-tingkatan anu perlu ku urang diuningakeun bahwa lain dengan sakadar ngaran hungkul iman. Komo nerapkeun ayeuna geuninganan malaikat oge lamun heug ku urang diterapkeun tina kahirupan sapopoe bahwa malaikat teh ngaraksa diri urang aya 10 di belah katuhu 10 di belah kenca.
10 terus aya malaikat anu nuliskeun belah katuhu kahadean belah kenca kagorengan nyata ayana malaikat raqib jeung atid di mana urang milampah alus dituliskeun kalawan 10 kahadean tapi di mana migawe goreng maka eta malaikat nu belah kenca negosiasi heula aak tuba apakah rek dituliskeun harita keneh tong waka tungguan sabaraha waktuna sugan we ke cenah tobat lamun tobat maka moal dituliskeun rek niat goreng poe ieu dibere waktu tenggang itu ujug-ujug langsung ditulis beda jeung kahadean arek sedekah karak arek geus dituliskeun hiji dipigawe sedekahna jadi 10 gitu. Arek salat sunat engke penting mah rek tahajud geus dituliskeun boga catatan hiji kahadean boga niat arek salat tahajud salat teh tah ke penting teh tahajud tambah 0 lamun dina kagorengan mah nyata ditangguhkeun tah nuliskeun hiji teh tungguan heula kira-kira rek tobat atau henteu lamun tobat maka teu jadi dituliskeunna lamun ayeuna teu tobat pek laksana eta karak dituliskeun hiji jadi dituliskeun hiji teh di mana laksana migawe gorengna di mana boga paniatan rek goreng can dituliskeun ditungguan heula ditangguhkan gitu. Nah ieu meureunnan urang kira-kira geus bisa nempatkeun modal kitu kadang teu malaikat aya nuliskeun amal-amalan urang kadang kadang teu sehingga meureunnan perlu urang teh narima kana nasihat nu mineng teh supaya ayeuna mas-mas ingat gitu pan lobana poho lamun teu diingetan bahwa aya malaikat belang wae teu ngeuh bahwa urang teh dicatetkeun amal-amalanana malaikat kitab yang para rasulna nah lamun rek dicaritakeun hiji-hijina da moal kaburu ieu mah secara gambaran anu ijmal we nya dan lamun dina bahasan anu nomor kaopatna nyata bi antu mina bi annal anbiya sadiqun bima ahbaru bihi anillahi ta'ala nyata sanya-nyana yen tak ngimankeun urang ka para nabi teh kasipatan boga sifat anu bener amanah anu tabligh tur patonah sifatna pan urang ge meureunnan salian ti asma Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa oge sifatna teh sidik tabligh amanah jeung patonah cerdas gitu. Amanah nyampaikeun naon anu di pasihan tara disumput tara hianat maka kasupkeun kana bagian tina aqaidul iman anu 50 bahwa salian ti kana sifat anu wajib di Allah nu 20 mustahil 20 wenang hiji maka di Rasul ge ngabogaan sifat nu wajib dikanyahokeun 4 wajib mustahil 4 wenangna hiji nya sidik amanah tabligh patonah terus lalawananana sidik lalawanana naon sidik amanah tabligh patonah kidib hianat
kitman biladah teu opat jadi 8 kidib bohong ya, lalawanan tina sidik nu bener lalawanana bohong terus kidib hianat lawanan nana tina amanah ya tablig kadituna kidib hianat kitman nyumputkeun tina patona nyata biladah bodoh karena opat 8 tambahan weh sifat wenangna hiji nyata a'rodul basyariah sifat seperti sifat manusia biasana kanjeng Nabi nyebatkeun ana basarum mislukum kaula basarun sami sareng anjeun jalmi tuang leueut sare ngan beda saeutik Nabi tuang urang dahar tuang na kanjeng Nabi salit urang mah salit dahar salit dahar kanjeng Nabi di mana rek dahar bebeja heula umaha bebejana Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar urang hari ingat gitu ge karak maca banter-banter teu inget maca Allahumma barik lana bismillahirrahmanirrahim kanjeng Nabi kantos teu ngawaskeun Allahumma barik lana kantos supaya jadi contoh di mana poho teu maca Allahumma barik lana aya panggantina bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi di mana orang poho maca Allahumma barik lana ke tengah-tengah atau rek beres satik deui beres poho tadi teu Allahumma barik lana maka bismillahi awalahu wa akhirahu rek dahar bebeja beres dahar bebeja deui alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana beres dahar rek nginum bebeja deui bismillahirrahmanirrahim deui beres nginum alhamdulillah bebeja deui terus we urang mah bebejana kur mimiti naungkul lamun dahar bismillahirrahmanirrahim nginum bismillah deui teh nginum kan kanjeng Nabi tuang bebeja beres bebeja rek minum bebeja beres minum bebeja make baju bebeja ngenteng bebeja terus bedana saeutik gitu jeung urang mah saeutik Nabi mah kur saeutik kulam teh naonna socana hungkul satena mah tara wa qalbuhu qad na'asat socana mah istirahat ngan hatena tetep gumantung ka Gusti Allah terus kanjeng Nabi kantos teh ayeuna meureun nepi ka kaberangan cenah subuh kantos urang mah mineng kanjeng Nabi mah eta kantos kaberangan subuh teh dina sabadana perang kacapean supaya jadi naon jadi contoh bahwa dina kaberangan dina salat subuh teh tetep ngalaksanakeun salat gitu urang mah mineng kaberangan teh salat nage diliwat engke kapanggih di subuh isukan sareng para sahabat eta teh capek hasil beres perang meureunnan dugi ka teu kadangu pulas capek begitu gugah ka siang harita keneh langsung ngacai salat
Urang mah begitu hudang berang kapalang lah cenah kedewe subuh kapanggih cenah. Jadi di mana salat katingalin ku sabab hudangna berang, di mana hudangna eta langsung kana salat. Jadi udur eta dina fikih disebutkan aqdarus salat isnani. 2 hiji sare, kedua poho. Lamun sare mah di mana hudang, lamun poho di mana ingat. Ingat tadi teh salat apa encan. Diingat-ingat, encan, buru-buru salat. Sok sanajan waktuna geus kaliwat gitu. Lamun sare mah di mana-mana hudang gitu. Subuh teh capek misalkan tas gawe balik-balik misalkan deket ke subuh jam 4 da encan subuh naon ge ayo we gogoleran geus jadi goler nyaan hudang teh jam 8 atuh tinggalin maka begitu hudang langsung kacai langsung salat subuh ngan pedah ganti lain adaan tapi kodoan soli fardu subhi rakaataini kodoan lillahi ta'ala ngodo da lain waktuna tuh ari adaan mah waktuna gitu. Kodo ngodoan nu tadi gitu nu kaliwat gitu nu poho kitu laksanakeun supaya ngajadikeun bukti bahwa urang ngalaksanakeun anu jadi katangtuan gitu dina salat lain engke deui gitu. Eta ya, berenang diajar orang seetik menahan supaya merenang jang orang-orang kene gitu. Supaya orang narika ke baring narika digiringkeun dina surat Toha nyebutkeun ke orang teh digiringkeun anu maot di daerah Masyriq digiring nu daerah tim Maghrib digiring ke tengah di mana tengah teh nyata di Syam lamun kasebutkeun ayeuna meureun aya daerah di Palestina bakal digiringkeun ke tengah nu ti Masyriq jeung ti Maghrib digiringkeun nyata digiringkeunna teh bari jeung digiringkeun make seuneu ti mimiti ayeuna nu aya di belah Maghrib digiring ti belah Maghrib nu ti Masyriq digiring di mana ayeuna digiringna teh nyang hareupan seuneu deui eta teh tergantung dina amal-amalan masing-masing gitu. Ari amalna alus mah nya moal digiringkeun ku seuneu tadi namanya waktu keur kitu bahwa ngarasa dunia teh teu sakumahangeun berat teu sakumahangeun lila sabab ngarasa bahwa geuninganan hanya kal keur di dunia teh nu sakitu sakedeungna dipake lalaora ayeuna cenah geuning akhirat anu bukti nyata salila nah ayeuna mah urang keur hidup keneh betah bahwa dunia teh bakal lila akhirat mah karak jadi carita engke di mana urang geus timbul kana waktuna bakal ngarasana langsa geuninganan hanya kal bareto keur di dunia teh hirupna loba doraka ngantong ponok harepan dina keur waktu ayeuna urang masih keneh aya ruh dina jasad maka urang eusian umur urang ku jalan menahan saeutik da urang teu bisa sekaligus urang mah menahan saeutik supaya urang meureunana ke kaasupkeun jadi jalma anu saidun fid dunya wa saidun fil akhirah salamet bagja di dunia salamet bagja di akhirat sakitu heula meureunnan mudah-mudahan ke urang teruskeun deui
nyata dina kerek nyaritakeun anu kalima nama rada jinggeung sabab rek nyaritakeun nyata yaumu yapnal alamu nyata nyaritakeun kiamat tong akan nyaritakeun kiamat geus we eta nu tilu heula paket malaikat kitab jeung ka para rasulnya sakitu heula wallahu a'lam. Anu tugas malaikatnya misalnya kan anu misalnya pas malaikat Jibril yang terjemahkan kita menyampaikan diri terus bangsa malaikat Israfil kan di bangsa salah ke depan ini kan hidup